Aduh, lapar itu sarapan naonnya ayo tukang bubur. Beli bubur ah. Mang, bubur hiji, Mang. Wah, tos seep bubur nage. Dua we atuh disamangkokeun gitu mah. Seep goblok seep teu kadangu ari sia. Waka dibeakeun atuh nya batur sisan tuang. Didinya nu can tuang. Nah, tukang bubur nu salah. Matak tong dibeakeun geura sok. Jadi bingung pan dek dagang naon beak mah. Udah kumaha tuh, da bubur mah beak tuh. Rek batagor. Batagor. Bae besok mang atuh lah. Siap atuh ari hayang batagor mah. Ha itu. Kemana tukang dagang teh ngadon ngaleos? Kemana cah tukang bubur teh ngaleos nah. Batur lapar teh ngadon tinggalkeun geura. Duh, hampurannya rada lila. Kemana wae atuh? Batur lapar teh lain di ladangan ngadon ngaleos geura. Engko hayang batagor. Jeung geus meuli batagor heula, ya. Ha itu. Lain emang dagang batagorna? Ya lain atuh, kan geus katempo urang teh dagang bubur. Ha itu. Bawa cideg. Kernaon nawarkeun dagangan batur atuh? Pan tadi nyebutna lapar, can tuang. Matak ditawaran batagor. Dagang bubur mah nya geus nawarkeun bubur atuh. Ya itu jadi sabarahaeun? 2 bungkus teh jadi 20 ribuan. Loba-loba teuing meuli 2. Hiji we atuh Mang abi mah. Panjang urang hiji sewang buruh meulina. Kadieu kan hiji ya? Ha itu. Bawa lieur sugan mah. Ya. Gitu atuh urang we kudu diburuhan. Bayar sorangannya tuh belah ditu tuh gerobakna tuh. Tah urang ek balik. Hah. Nah, cok tukang dagang teh ieu mah. Ngaco we. Geus kesini teh dah. Naik balik ah.